Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha hidup sedayana daramang? Insya Allah daramang. Mugi Allah masihan ka urang sadayana kasehatan. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna hayu urang diajar Sunda deui. Ayeuna materina enggal deui nyaeta perihal babasan. Naon babasan teh, artina naon, ciri-cirina naon, contohna siga kumaha. Hayu urang sami-sami ngadangukeun pengajaran bahasa Sunda kelas genep. Yuk. Arti babasan artina susunan kecap anu hartina teu sarua jeung harti sawajarna, harti sabenerna. Contona gede hulu. Babasan ciri-cirina nyaeta nu kahiji gede hulu. Gede hulu aya dua kecap, gede jeung hulu. Jadi salah sahiji ciri dina babasan nyaeta aya dua kecap atanapi langkung ti dua kecap. Anu kadua ciri ti babasan nyaeta ngagambarkeun sifat atanapi kalakuan ti jalma. Ngagambarkeun sifat atanapi kalakuan jalma. Gede hulu eta sifat anu ngagambarkeun jelema. Gede hulu naon? Sombong, angkuh. Eta kaasupna sifat kalakuan. Jadi aya dua sifat ngagambarkeun sifat atanapi kalakuan jelema. Anu kahiji eta, anu kaduana langkung ti dua kecap. Ayeuna urang tinggal contoh-contoh anu sejenna. Gurat batu. Gurat batu mah bedegong. Karep sorangan. Boga sifat anu teu daek dibejaan, bedegong. Anu kadua epes meer. Epes meer nyaeta sifatna sifat anu ngagambarkeun gampang ceurik. Eta budak teh meuni epes meer. Eta budak teh gampang ceurik, babarian ceurik. Pejit koreseun. Pejit koreseun mah babari lapar. Pami anjeun babari lapar, istilah babasan Sunda nyaeta pejit koreseun. Laer gado. Laer gado mah kabitaan ku dahar, kabitaan ku dahareun batur. Pami batur boga dahareun jadi kabitaan ku dahareun batur. Hampang birit. Hampang birit mah daekan. Pami anjeun dititahku sepuh langsung berecet. Pami anjeun dipiwarangku sepuh langsung ditampi, langsung dilaksanakeun. Jadi hampang birit mah gampang dititah. Pami kabalikana nyaeta berat birit. Berat birit mah nyaeta hese. Hese pisan dititah, hese pisan dipiwarang. Lesang kuras. Lesang kuras. Lesang kuras mah boros. Lesang kurang mah teu bisa nyimpen duit. Boga duit 100.000 serek ge saancan sajam geus beak deui, tos seep deui. Eta lesang kuras. Lesang kuras mah teu bisa nyimpen duit. Hampang leungeun. Contohna mida sok tunggal teunggel ka batur. Nu sok tunggal teunggel ka batur mah istilah babasan Sundana nyaeta hampang leungeun. Hampang leungeun sarua hartina jeung sok tunggal teunggel ka batur. Atah anjang. Atah anjang mah langka, langki, langki nganjang, langki kunjung, langki ameng.
pami hidup boga sepuh di Garut anjeun tos sataun teu kunjung-kunjung ka imahna, eta disebatna langka nganjang. Hejo tihang mah teu betahan, hidup boga pagawean di pabrik A, jarak satahun pindah deui, jarak satahun pindah deui. Jelema anu sok pindah pagawean nya eta istilah babasan Sundana hejo tihang. Tah eta contoh-contoh babasan Sunda. Naon artina, naon contohna, ku Bapak tos didugikeun penjelasana. Ayeuna ku hidup dikerjakeun tong hilap tugasna. Sakitu wae panginten penjelasan ti Bapak. Hatur nuhun, mugia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.